Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarram wal mukhtaram para alimil ulama nukusima abdi hormat sareng hapunten anu teu tiasa disebatkeun hiji-hijina. Bapak Kepala Desa Silebu anu dina dangat ieu teu tiasa hadir karena nuju kirang sehat karena nembe wangsul ti IGD. Bapak Kepala Desa Kahyangan sareng Bapak Kepala Desa Patalagan anu alhamdulillah tiasa hadir. Bapak ku hormat Bapak Kusnaidi sareng Bapak Kudidi nukusim abdi hormat, para jamaah, para hadirin hadirat sadayana nukusim abdi hormat, wabil khusus keluarga besar Majlis Az-Zahra di bawah asuhan Bapak Kiai Dadang nukusim abdi hormat, sareng tehilap grup Hadrah Al-Muhibbat anu selalu eksis, mudah-mudahan selalu eksis tanpa ekses nukusim abdi hormat. Kanggo salajengna sumangga urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa kempel bermuajahah dina raraga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana ngengingkeun cukang lantaran lungsurna berkah ti Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat kali salamna Allah salamina dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke keluargina, para sahabatna, ugi ka urang sadaya nu janten umatna. Mudah-mudahan urang sadaya dan hadir ngengingkeun syafaat ti anjeunna jaga di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin hadirat sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, nukusim abdi dipihormat Simabdi Cumarios Naya Waktos nyandak asmana Bapak Kepala Desa Silebu anu tadi parantos didugikeun anjeunna teu tiasa hadir di tengah-tengah urang sadayana, namun tenggirangan rasa hormat karena ieu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ka pangersa Kiai Dadang. Simabdi atas nami pemerintah desa ngaturkeun timpah seunuhun laksa ketiga bingahan ka Majlis Az-Zahra di bawah asuhan Kiai Dadang nu parantos nyelenggarakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sakieu meriahna. Simabdi titiasa nyebatkeun hatur nuhun lebih ka pangersa Kiai Dadang nu parantos nyelenggarakeun peringatan Maulid Nabi ieu. Tangtosna anu hadir sadaya di majelis teh tekungan saukur masyarakat desa Silebu, namun di desa-desa nu sanes tiasa sumping ka dieu sareng katawis ku Simabdi aya manawi masyarakat atanapi ti warga ti desa Windu Haji. Tangtosna Simabdi selaku pemerintah desa ngaturkeun nuhun ka masyarakat sadaya nu tiasa hadir di majelis. Simabdi atas nami pemerintah desa mung tiasa ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Majlis Az-Zahra anu di bawah naungan Kiai Dadang ieu aranjeunana dipainan kasehatan, dipainan kakiatan, tiada lain Kiai Dadang ieu nyaeta kanggo nuhunkeun syiar Islam sumawona seueur majlis-majlis anu diisi ku anjeunna. Tangtosna langkung-langkung Kiai Dadang dipainan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdi atas nami pemerintah desa sumajak rumajak ka masyarakat desa Silebu, tangtosna sadaya masyarakat khusus anu hadir di dieu sadayana oge miharap kana syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan urang sadayana wangsulna tieu majlis dosa urang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Supaya teu nyangkolong teuing kana waktos manawi sambutan ti Simabdi atas nama pemerintah Desa Cilebu dicekapkeun sakieu bae kirang langkung nuhunkeun kesi apu terus ngagengna. Akhirul qaul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Roni yang telah memberikan sambutannya mewakili daripada pemerintahan. Untuk acara yang berikutnya adalah pembacaan hadharah dan juga disambung dengan pembacaan Maulid Simti Duror. Insyaallah pada malam hari ini untuk yang memimpin daripada pembacaan hadharah kepada Bapak Kiai Haji Emon. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.